Ayu. Hah? Ayu. Jadi iya bener. Jadi Ayu feminim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jim kuring sapa karanya. Sapa karanca. Sapa karanca. Sapa karanca. Jim kuring sapa karanya. Dan bade ditaukeun di drama anu judulna Lulung Nasaru. Kenapa nih? 2 tahun negari Karawinjang. 2 tahun di Karawinjang. Mau salahku, mau Jaya. 2 tahun di Karawinjang. 4 tahun Milan Praktisi Wijaya salahku lingkungan. Wasapu dari anu bisa salaku berbarara. Wasapu di hari Alhamdulillah sebagai wasapu di umrah sana salaku berbasari. Wasapu salaku sampai wasapu di Mahandayani salaku daya Wilajeng nyanteni. Sini tengah kami sih. Prabu Tapa Ageng jeung Pramesti Niti Suwari Nagaduhan Ibu Putri Sri Unggul. Nu kahiji pakasina atawa ngaran panggilanana nyaeta Putralarang. Anu katujuh nyaeta Purbasari. Ngarantos parantos sepuh Prabu Tapa Ageng bade ngestakeun kakapa di leuweung. Nu ngagantos olah nagara nyaeta Purbasari lain Purbalarang. Ngadenge kosipun Purbalarang langsung emosi. Bisa kuring teu narima. Kuring salapanan cikal ngarasa dihina jeung asa ditincap hulu ku adi bungsu sorangan. Pokona kuring urek molah ieu nagara. Purbasari indit maneh. Tapi bapak ingin Purbasari seger mau kerajaan. Seger. Sama pada bisa didaun juga. Begitu teh, ieu teh teu adil ibu. Tapi kuring kudu ngajalankeun amanat di bapak kula teteh. Tapi kuring nu orang cikal, jadi kuring nu pantes moal ieu nagara. Iya bener, Purbasari. Ayeuna urang teh kudu bisa ngajalankeun amanat di bapak. Urangnya di Emosi nu geus muncak. Akhirna saminggu sanjan Purbasari dinobatkeun jadi ratu. Purbalarang bukan niatan jahat pikeun terus manehna jeung pinanganana neangan dukun pikeun ngajalankeun niat jahat. Suarana tarik teh. Kakak hayu buruan banget. sabar Dinda. Kakak ngali asa kudu main hayu udah gitu. Rek kamar tadi. Pasti mana niatan Dinda urang balik di we sieun. Sanggeus meunang ramuan eta, Purbasari jeung Indrajaya balik deui ka istana. Poe geus bumi poe, waktuna dahar peuting pikeun karajaan. Dayang oge nyiapkeun kadaharan pikeun kaluarga kerajaan. Didinya aya Purbasari, ratu jeung Purbalarang. Nangtung ya nangtung. Kaluhurkeun angkat. Hai, saya Dimas Anggara. Saya sedang menyaksikan drama. Nanti saksikan di SCTV setiap jam berapa? Jam 25 ya. Sama saya Dimas Anggara. Oke, stay tune terus. Live ya? Ada yang nonton nggak? Coba ini.
merek dulu serta pula penjelahan. Kalau mau pemain jangan ke depan, balik arah tengah. Isupana di kerajaan santer kadenge ku bau hanyir. Anu asalna tina kamar Purbasari. Kesininya kan dari situ. Dayang, bau naon ieu teh? Bau ieu teh asalna ti kamar Purbasari Permaisuri. Mustahil bau ieu ti kamar Purbasari. Purbasari teh putri anu bersih sarta seungit. Ayo atuh urang ka kamar Purbasari Permaisuri. Beuki deukeut ka kamar Purbasari, beuki ka ambe eta bau hanyir. Keluarga kerajaan oge ini patek-pateun ka bau, kana eta bau. Dayang-dayang udah asup ka kamar Purbasari. Anjir bocor. Bau ieu teh asalna ti awak Purbasari. Usir Purbasari ti karajaan ibu di Batan Kena, dibungkut keresahan masyarakat. Iya Purbara, dayang usir Purbasari ti karajaan ieu sampai masyarakat nyamun. Bawa Purbasari jauh ke kerajaan. Tapi ibu, ibu mana? Dayang buru geus mau Purbasari, kuring geus teu tahan bauna. Geura dayang. Dayang ngabawa Purbasari ka leuweung jauh di pamukiman rakyat. Dapat. Geser. Dayang sarta Purbasari geus tepi di leuweung. Dayang geus nyiapkeun tempat ke Purbasari. Di leuweung Purbasari ngan hirup sorangan. Purbasari ngan dibaturan ku saurang monyet. Nu buluna hideung jeung misterius. Monyet eta ngaranna Lutung Kasaru. Manehna sok mere kabungahan ka Purbasari. Ku cara mere kembang jeung mere buah ka Purbasari. Di hiji bulan purnama, Lutung Kasalu jadi aneh. Manehna tatapa di sabelah talaga. Manehna tatapa di sabelah talaga. Ujug-ujug talaga dideket. Lutung Kasalu jadi seungit. Dia ngandung obat. Isupana Lutung Kasaru nitah Purbasari pikeun mandi di eta cai. Teh naon Lutung? Mandi? Mandi di talaga? Oh, kudu diturutkeun Lutung.
talaga. Bujuk-bujuk kulit Purbasari jadi alus deui. Jadi geulis deui siga baheula. Wah, kulit kuring jadi bersih deui. Akang bisa kieu loh tuh. Babaraha bulan sargeus Purbararang dinobatkeun jadi ratu. Purbararang boga niatan pikeun nempo adina di leuweung. Manehna jeung tundanganana kaleuweung Novi. nempo Purbasari. Hai Bu Novi. Kamu eksis banget sih. Nah mana jadi gelis deui. Tekudunya kok kunaon kuring pas bakalan deui. Nu penting mah ayeuna kuring bisa ngajalankeun amanat di babak heula pikeun mimpin karajaan. Teu bisa. Kuring geus dinobatkeun jadi ratu. Pasti bisa. Eta amanat di babak heula sampai babak heula mangkat tatapa kaleuweung. Jeung eueuh nu bisa dengkang amanat di babak heula. Lamun kitu, kumaha lamun urang pakasep-kasep tunangan? Saya tuh Bu. Sep. Saya Bu ya, Pak. Insya Allah. Ieu tunangan kuring. Jadi monyet ieu tunangan maneh. Oh jadi sedih kami. Purbararang jadi salila ieu maneh anu nyelakakeun Purbasari. Kuring geus kira kabeh ieu teh perbuatan kuring Purbararang. Kuring teu nyangka Purbararang. Akhirna Purbararang Indrajaya jeung Purbasari dileuweung ae dirinya dileuweung Lutung kasarung kaleuweung manggihan Purbasari tapi awakna jadi berubah manehna jadi kacida ganteng